Moal bisa asup ka surga Gusti Allah jalma nyaeta mekatu nyaeta anu sok ngadu-ngadu. Namun anu mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi patepang paampok deui sareng sini kuring Muslim Garut. Mangga saat nonton, like heula, subscribe, sareng share. Bismillahirrahmanirrahim. Moal bisa asup ka surga Gusti Allah jalma nyaeta mekatu nyaeta anu sok ngadu-ngadu. Namun anu mekah maknana dina namamu nyaeta ngadu-ngadu. Jalma anu tetep moal asup ka surga. Moal bisa asup ka surga terkecuali eta jalma balik ka Allah artina taubat teh eta. Taubatan nasuh. Kadang-kadang gitu kan mohon asal ayeuna mah kade kudu bisa mampu ngajaga bisa urang lamun urang hayang selamat dunyana jeung akhiratna ulah seperti anu ditentang. Jadi bisi urang diantarisna loba urang sumpah palsu atau janji palsu urang gitu. Loba jalma anu hina, loba sarekeunana nya, loba sawadeunana eta teh kitu. Lamun teu buru-buru diomean balik kana jalan anu dipikari tu harti taubat ya namina paul silaga dunyana jeung cilaka da teu saeutik jalma anu ngami mah carilaka. Da saeutik eta anu ngagobakeun mohon loba aya kitu anu sebutkeun perpecahan umat Islam dalam hubungan Nabi Paul itu tak gitu. Cek sebagian katakan para awan-awana abdina Gusti Allah anu leumpang eta jalma nyata bin namimatil mufarriquna. Hartina eta jalma leumpangna teh kalawan namimah. Leumpangna kalawan ngadu-ngadu encen mufarriquna anu pecah belah. Kasaha li sahibihi nyaeta ka dulur-dulurna, ka sobabna, ka tatanggana anu deukeut, ka tatangga anu jauh. Jadi pecah belah na eta warga atawa umat atawa eta dulur eta sobat ngalamungan nami. Jadi perpecahan. Ya rutinanya dina zaman anu ayeuna seperti gitu. Jadi perpecahan umat teh ngalamungan Nabi akibatna namimah kitu. Tah eta teh cilaka. Moal asup ka surga Gusti Allah jalma anu sok namimah. Hartina sok adu domba. Gitu. Ya Allah.